Bah. Hah? Ieu loba opieun kieu, Bah. Ngopi roti ya. Sok. Bae ieu. Sok. Tah naon. Tampinya ngasani Sok. teh. Saarana kieu. Nah we. What naon? Kawat naon? What? Sampurasun. Good morning. What? It is peja. Ini kan ngomongnya jadi timuning kieu. Iya, makan roti jadi kieu. Oh gitu. Lo tau timuning ya teh? Peja. Ah, si Surabi nya. Peja. Surabi. Lain Surabi Amerika, peja. Lain mah. Ya saudara. Leta urang mah da malah asup kana kieu mah atuh Surabi, urang Surabi. Tah. Ngomong roti mah sok ieu. Naon tuh sok tah. Ngomong hayang siga abah we jadi orang bahasa Belanda orang mah lah. Yes. Ya, cing heula ke lamun kasana lah lamun langsung kontan. Ngomong bahasa Belanda orang. No yes. Ayeuna mah bisana no yes. Ah, ieu teh bahanna teh mun bahasa Belanda mah desam, decap, depes. Artina eta teh. Kasana tidak sampe. Dicabut, dipesek, dihuapkeun. Deui tarigu teh anu nya eta. Tah, ulah mah teh selera lagi mah lidah orang Sunda. Nah, bodak ayeuna ieu mah. Orang Sunda palsu teh. Lamun ieu mah emang geus ada heubeul. Dasarna tina sampe ieu mah. Roti. Cik, abi bah nyobaan make ieu kada hari nya. Waktunya nyobaan cik dari ieu. Teh nyobaan mah lapar mah. Mana langsung bahasa naon tah lamun geus kada pizza. Wala tampo ber telanjut. Wah. Kal kuat teh konsa. Bahasa teh mau. Yes. Nyeri beuteung aduk lajer. Aing jadi arah-arah kesebeleun Iya aduh. gara-gara dahar ieu cing aya mah hayang urang mah hayang kadaharan Sunda we. Gedang sampe urang mah ulah. Teuing. Pisah-pisahan euy, letah malah asup ieu. Si Adi anu kabuktina gedang mah orang. Coba teh ari caina eueuh. Sok. Banyak. Opi, sok we opi heula ke kabuhulan mah kurang diketik. Gampang kabuhulan ketik ku aing beungna. Hei, aya si Abah euy. Ya. Nya. Tah eta kadaharan aing mah. Naon ieu teh Bah? Iya biasa. Si Gia tadi ngawe yang peja, cenah peja. Aneh. Nah, mah ongkek di dia ngadaruknya mah ongkek. Tah anu kitu gedang. Aya atuh nabi mah di lemur sok nu kieu Bah. Tah beungeut we jeung penampilan metal euy. Jiga budak gaul. Aing ngalabok jiga cocodot. Rungkan bagong. Gaul gaya hidup kitu tah eueuh. Gaya hidup kitu mah. Cing ngasaan apa? Tah, sok dirinya ngadaharan ngasaya ngajaran ieu tah. Ngomong langsung spontan eta mah jadi bahasa luar. Kira sok. Cik. Amisnya ngadaharan cocodot. Jadi bahasa luar kira sok. What is your name? Name, my Mr. Dudi. Tanya jadi kieu. Ini gedang. Tak kendengna. Ini gedang. Tepak-tepak buah gedang. Terus urang jogetan. Kata ayeuna nyang. Lanjutna panjang. Ti leuwih panjang. Cik, abi ge hayang nyobaan atuh. Bareuki nu kitu, para bieu cocodot. Urang di rumah sakit deurah nya kieu. Gedang teh beleke jeung siki-sikina teh kieu Gedang teh. Gedang mah segala yang naon ieu mah. Jika liang anu di sesar lain. Dedewek. Oh, dedewek eta teh. Sigi ku abinya dituang. Sok, dah langsung balik di ke Sunda. Geningan raos. Tuh, cek orang bener ieu pengaruhna gede. Apa mereka mana atuh ayeuna? Biasa we, sabah ge tadi ngesasan gedang kan. Biasa. Coba. Rek ngaliwat. Nyantos atuh. Ngaliwat. Ka zaman heula nya. Ya sok. Siapa mah ya keur ngaliwat si Madu keur ngaliwat. Hah? Pulang-ulangnya. Sok atuh bawa keur boga nini mah bawa bikeun. Datang mah paneurina dibawa deui. Urang ngecan dahar eta mah. Bolunan bolu. Teuing bahasa eta bahasa naon bijil kaluar tina sungut urang teh mah. Area ieu roti hiji deui beak. Teh eta basok. Aya hade kana vokal ieu, Bah. Ieu. Nah sok nyanyi ieu geura sok teung teuingeun. Teung teuingeun. Teung teuingeun. Nah, lamun ieu bijilna bahasa Batak, Bah. Ieu. Urang tadi ngasaan ieu. Sok kumaha? Eis ke antosan hela. Ai lagu-lagu Sunda tapi logatna bedanya ngan hari ieu mah. Tah ieu. Medan nya. Tah anu ieu di Medan, bahasa Medan tah ieu kita. Sarua. Disuruh berenang kumaha tenggelam. Tenggelam meninggal. Mati lah kau. Berarti meninggal. Meninggal Meninggal dia. Bagong, rungkan.